Sadayana boleh saatosna di dalam biru ayah penampilan di Buyut Giri Harja 2 Kagasina Prajesa Kontea Sunaria Bangat ayeuna urang lajengkeun di dalam biru Adi Kontea baris Minton Lako Rama Ama kumaha leunjeuran carios ieu Rama Tama maka urang sangakeun wae ka kidalang wilujeng nongton wilujeng nyaksen. Itu kayak
ngapain kayaan di lautan Gusti. Balah itu di lautan teh. Pengarik bawa na eta panak Wijaya itu lautan teh. Tengah bola Gusti. Iya. Balah itu lauk-lauk pada kumpul. Lauk teri jarit, lauk udang cingkarocea, lauk tombol sori. Balah Gusti nyuhunkeun supaya dicabut deui we eta panah teh Gusti. Campurana baru kaulah getas harupateun. Ya. Kaulah mentingkeun kepentingan pribadi nepikeun ka ngorbankeun sapangisi lautan. Atuh hari kitu mah. Ieu panah Wijaya kaulah rek dicabut deui we. Ya mangga sae Gusti. Ieu panah Wijaya lajeng dicabut deui pesina. Carana supaya kaulah bisa mentas ka negara lengkap salian bicara. Kumaha pamikir Gusti. Kumaha. Di paling kidul aya gunung gundul. Syukur babatuan. Ya. Kumaha urang ngadamel tambakan we Gusti. Kaulah dibantos di dasar lautannya tengah ada pondasi kino batu-batu karang saya ade nak baru buru-buru laksanakan bangga sejumlah makanan kita coba supaya dia ayah nu bakal di tepi kemana? Mana? Iya, parawana. Iya, Laksmana Gunawan. Anoman Anggada sareng kami jembawan sareng sajapina. iya Dateng ka ieu ka Sri Rama. Anu disaur ku Sri Rama. Dina gentingannya pun Gunung Sari.
kakuringsan di pawenangan dalam hanya ya, Sri Rama saperantosna ngabedamikeun yen bakal ngadamel-tamakan lajeng ngandika nyaeta pikeun medalkeun ieu tugas mah sewang-sewang kitu Sugriwa anu tugas hidup tina waktu ayeuna nyaeta pikeun mawaan batu-batu anggal Anggada kaula tugas hidup pikeun ngaberesan batu-batu ieu mangga Gusti. Tah sakitu Sugriwa buru-buru laksanakeun. Undang tugas pengendika katiga kantun bener berapa? Bedong rakai sabung pagulingan seperti papatetan ingkang sumyamura balik pinguan jeruk manis ieu tambahkan anu diwangun parawanara ugi Anoman Anggada sareng sajabina anu parantos janten satengahna kitu gayana ieu Anoman Pabancana Suta salaku pamimpin sakabeh parawana medalna ieu Anoman Pabancana Suta meraki ping sosodara
sapoe. Maka Aya kan bari nambah kumaha teh. Alah ni resep ieu ningali monyet-monyet Ih meuni sarana buat kan. ngabantu ieu si Rama. Nya. Ada mal naon teh kan? Ngajian tamakan lah diterekeun. Jangan naon teh samakan. Dina waktu sapoe bisa jadi setengah kieu. Karena lompat ya kan. Oh malam ieu lamun ku jelema mah wah geus dikorupsi maneh. Elek ku monyet kan. Dina batuna. Dina kursi. Nya. Wah segala rupa. Elek ku monyet. Tapi insya Allah namun dibantuan anakku itu orang bojong, Nya. orang landean, orang rancamannya, Kalau kompak. di orang suka jadi, Beres bakal beres si sapoe. Nya. Iya heman gua dah. Sok atuh Kang eta bantuan angkutan atuh. Kan beurang. Eta mah. Ada atuh. Ai sia eta nanaon lah juga. Ini kebus. Heuh atuh dah. Berat deui. Oh, naik satu batu leueur. Jadi mereka itu mending jajan bakso. Ya ini Iya, Raden Anggara menuju Meresan, batu-batu ditambahan. Iya. Oke, dia anu makan maksud galungkeun batu ka ieu tambahan. Nanging ieu batu teh saking ageng dugi ka ieu batu anu metel karena taarna ieu Raden Anggara. Anu antukna ieu Raden Anggara nafsu kudu marah teh kawanana. Siapa ya guru? Yang hewa, yang kapake, yang kapuji, terus ini kan Ya. untuk dulu ras baraya, satu kapuyutan di negara. Orang pada jangan. Keke orang mau tengah aja, sidik meja betul lah. Tengah aja tengah aja tandingan di negara.
Ieu tapi jembawan pada sini bisa ya aman sareng ada. Dulur jeung dulur teh ulah pasyawe. Nya tuh pasya. Jeung adewe keur kieu mah urang kudu asa kampur. Tingali ku batur isin. Tingali itu nukeun ka kajongjonan itu tambakan aya nu marusak. Asa kana batur. Tambakan aya nu marusak. Tambakan ayo rusak teh tuh. Wah, yang lawan teh tuh. Hancur teh tambakan teh. Are ke budak bagus hancur teh. Anu mah Ayo teh. ieu urusan kan beres. Jangan saya itu ayo tuh. Musabab itu tambakan marusak. Ayo, urang hancurkeun tambakan. Aya. Sumbar anu mah anu manantos kieu kasih Kumaha Gusti Puna. Jika nama kelakuanana si kieu Wah, ya eta anak putrana ti selir kakang rawananya eta ti silumankeun. yo. Tak wayah acara galegeun anjong-anjongkeun eta buntut oge jumlah parawanana supaya mancing para putra-putrana cenah ka darat. Kurang Waktu mancing di darat buru tumpes eta sakabeh para putra. Yo. Tah sakit. Datang nira tengah deman pakulingan tang. Ayo, coba juga orang bereskeun, orang hancurkeun ieu tambakan. Mangga Gusti. Cik cobi kaca. Coba. Cobi pula cobi dah. Suka nyambut pula. Aing ge sarwana rek mancing lah. Sok mancing. Ada kan rek mancing kunaon? Mancing ku ieu. Alah. Nah, bakal benang kalau gitu kan. Oh, nah itu. Eta teh lupanan teh kan.
Upana naon eta? Obatna Eta. rokok jalur sumpah sebentar. Ya. Ya kan bener. Aneh kan. Singana bakal nyaut kan, bakal gede. Bakal butan gede ngerasa. Bisa kan kumula kan. Kumula iya kan. Lain. Eh, Angau di jalan saya cenderung mah. kayak mana kenal di cai terperhatian. Kalau mana ngeceng gondok siapa? Kapan hari kurang mah renang ya. Kelomba. Siapa renang tong di dia di atuh siapa? Di mana ada tuh renang mah di ditu di Alhayu. Itu. Anggaran Baruntong lepan ayo sekarang kau layu ayo patut hati mohon Keleh-keleh wajan nyandak batu anu rupina kawas lingga pasagi kayangan awas di kadaran ku batu gede mati sapada harita. Sarang betul, jurung mati betul. Mati. Soratan ketinggalan itu permitan pemikiran tanpa kan tambahkan situ bandar kawas situ bandar teruskan perjuangan kasih ila lampahan ramah tapak dicekap gedugi ke dia kemang pinatik sebaran sari tutup lawang sebentar
Jadi Emprak sebagai Gilang Biru.